agama anu insyaallah bari disampaikan ku guru urang anu dirangkas dengan gelar KM3. Ternyata Muhammad Mukbid Muhtadi M3 Matagah M3. Al-waktu wal makan tafadhol bi hurmah alaihi masyhura. Ayo urang sambut sasarangan membacakan ayat di sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana bu habil rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya keneh di ujung tuh diisin tengah jawaban. Sing semangat Bapak Ibu ngajawab kana salam teh kan panginten ku guru urang sadayana sok didugikeun atawa dibejakeun anu mana lapad assalamualaikum teh saur Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anu nampi hadis ti Kangjeng Nabi urang sadayana anu mana lapad assalamu ismun min asma'illahi ta'ala. Jadi lapad assalamu teh nyaeta isim atau zat min asma'illahi ta'ala tina seluruh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikuatan deui ieu dalil teh atawa hadis saur dina eta hadis saterasna teh idza salamal muslimi alal muslimi gitu. Idza salamal muslimu alal muslimi sholat alaihil malaikatu sab'ina marrah. Jadi andai kata orang jalupang ya katakan nasib pribados gitu ya ngecapkeun uluk salam ka orang dia ieu lembur naon ibu pasir luhur pasir handapna aya. Nah balesanana keur pikeun eta dua sejoli atawa sahabae baik keur abdi atawa kum sadayana anu ngajauban kana salam eta teh para malaikat Allah mangmentakeun hampura terpikeun urang sadayana. Bahkan di dunia teh sab'ina marrah 70 kali balikan Bapak Nira. Alhamdulillah memantakan sing semangat ibu ngajauban kana salam siap. Urang doakeun pamugia anu ngajauban kana salam sing pribados bisi keur aya pamudana aya pamuda aya termasuk lagi masih pemuda kan ya masih bujang. Urang doakeun bisi keur aya pamuda bari jeung niat anjeunna rek ibadah ya katakanna ibadah nikah urang doakeun segera dipanggilkeun jodohna amin. Terus parawan aya parawan wow pabalatak emang urang doakeun deui ibu bapak sadayana sawang sulan
anu ngajawaban kana salam si pribados bila mana ieu nyana atawa awewe anu tos niat ngalaksanakeun ibadah nikah sing enggal dipendakeun jodohna, amin. Terus bisi ieu keur orang dia anu hadir dina ieu patempatan ngagaduhan hutang anu ngajawaban kana salam si pribados sing enggal kabayaran hutangna, amin ya Allah ya Rabbal. Sawang selandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhai. Oh mirasa bener ya. Alhamdulillahilladzi an'amana bijalailin ni'ami wa bidaqaiha. Nusalli wa nusallimu ala man bisababihi khuliqatis samawati wal ardu wa man fiha. Sayyidina wa maulana alladzi huwa yusamma Muhammada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyyuna Muhammadun wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala nabiyyu aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ba'dun nadim bil qasidah burdah ya rabbi bil mustafa Allah Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ya wasi'al karami Allah ya Allah Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wa fariqaini min urbi wa min ajami Allah ya Allah ya Allah ya Allah baligh Allah ya Allah waghfir lana ya wasi'al karami Allah ya Allah huwal habibul ladzi turja
al-awwal muqtahami Allah ya Allah ya Rabbi Mustafa Allah ya Allah balik Allah ya Allah waghfir lana ma mabah ya Allah ya Allah maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allah ya Allah salam selantai sedena ya Allah ya Allah balik waghfir lana ma mabah ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Sadaqallahul azim wa ballaghar rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarram dipayung sim pribados mahaturan tas tahiyatul islamiyah wal mubarakah yang amat sangat nukusim abdi dihormati para kesepuhan sadayana bil khusus anu aya atawa anu hadir tina ieu patempatan anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, para kiai, para ulama alladzi lam tudkar asma'uhum ta'ziman wa takriman bi ulumihim, anu panghapunten anu tetiasa disebatkeun namina satu persatu satuna, namun fa insyaallah teu ngirangan kana rasa hormat sareng ta'dim sim tribados. Anu pamugia para guru, para kiai, para ulama, para kesepuhan orang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Oke, dipanjangkeun yuswana kalawan yuswa anu panjang sinareng barokah, amin. Sareng deui dijembarkeun milik rezekina anu berlimpah kanggo nafkah ibadah, amin. Sareng deui pamugia para beliau guru-guru kita tercinta senantiasa terus menerus nganuntun ka urang sarerea dina jalan anu dipake pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Oke, yang teristimewa anu sami nu kusim abdi dihormati pengersa hadwasat atawa wasilah pengersa Kiai Heri sekaligus guru sim tribados eta para hadirin, urang doakeun pamugia mantenna sing ditambih-tambih ka istiqomahan tina ngawuruk atawa thalabul ilmina ku Allah, amin. Sareng di pamugia dijembarkeun milik rezekina anu berlimpah kanggo nafkah ibadah, amin. Sareng di pamugia putra sinareng putrina dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala putra anu soleh oge putri anu solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tegakantun yang teristimewa pula segenap para aparatur pemerintahan desa naon ieu Bu? Desa Pasiluhur. Desa Kadumalati. Benar?
Orang doakeun ibu pemugia ke pemerintahan desa Kadumalati khususna atau umumna sa Indonesia, pemugia ku Allah Subhanahu wa taala ke pemerintahan urang sadayana ieu sing dipasihan keamanahan amin. Oge dipasihan kebijaksanaan amin. Sareng dipasihan keadilan amin. Dina ngajalankan setiap roda-roda kepemerintahanana sehingga para aparatur pemerintahan khususna desa Kadumalati umumna sa Indonesia selalu aya dina takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tiga kantun yang teristimewa pula ka Al-Mukarram pengersa MC anu tos masihan waktos kasim pribados pemugia anjeuna sing dipaparin atawa dipasihan ka istiqomah tina milari ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, yang teristimewa pula segenap para jamaah Maulid Nabi dimulai bapak-bapakna oge ibu-ibuna pamuda sinareng pamudina sadayana kum anu hadir tina ieu patempatan pamugia ieu teh berkah Maulid Nabi ngarayakeun Maulid Nabi sejak dongkap dirompok dugikeun kana ieu patempatan anu mulia munggo Allah Subhanahu wa taala pamugia urang sadayana nu pertama dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, urang sadayana pamugia dijembarkeun milik rezeki anu berlimpah kanggo nafkah ibadah. Amin. Sareng deui urang sadayana aya nasib sinareng nisab tiasa ibadah suci ka tanah suci Mekah. Amin. Sehingga urang sadayana pas nalika maut ngaranna yakni ditungtungan ku maut anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Oke, tiga kantun yang teristimewa para rekan-rekan seperjuangan yakni para santriawan dan begitu pula santriawatina manawi aya bibi santrina aya nu mana urang doakeun ibu bapak ieu santri ya zaman ayeuna teh disebutna ge manusia limited edition nyaho kakak bahasa Inggris eta mah bahasa belah barat muncak bahasa urang nama jelema langka. Mana kabuktian disebut jelema langka? Wari hampir di setiap lembur aya pasantren benar, tapi saeutik jelema anu daek malah santren bener gak? Matakan urang doakeun ku ayana bae ge ieu di lembur ieu anu daek pasantren urang dukung ku doa pamugia para santriawan dan begitu pula santriawatina dipasihan ka istiqomah tina milari ilmuna. Amin. Karena santri teh sejatina eta teh anu ngagugurkeun kana kewajiban anu aya di salembur teh eta. Lamun tah misalkan di suatu lembur sama sekali anu masantren dorakan perpikeun kabehan. Anu hale bo. Nah, karena ieu santri anu ngagugurkeun kana kewajiban digobong mah ngaji farduna aya, tauhidna aya, belajar akidahna aya lengkap nu mantap ieu santri ngagugurkeun kana kewajiban dosa anu aya di lemburun eta alhamdulillah. Bahkan kan bahasana ge santri. Nah, urang simak heula. Menurut kajian para guru urang, para kiai urang sadayana, para ulama anu mana ngaran santri teh diambil dari kata bahasa Inggris. Nah, kan bahasa Inggris mah munafik ibu, benar enggak? Mana ciri kamunafikana? Contohnya samodel ONE dibacana one, akan tetapi dibacana mah lain one. Naon? Uang. Tak munafik apa tak benar? Munafik. Terus google dibacana Google. Tak eta bahasa Inggris. Nah, iya santri ge diambil dari kata sun dibacana san anu hartina teh mun basa urang nama panon poe eta santri atawa matahari. Nu mantak ieu santri disebut matahari terus trina eta tilu. Jadi tri bahasa Inggris dibasakeun ka bahasa urang tilu. Jadi seorang santri ieu
anu masantren baik di Pijung atau di mana baik mondok nama eta teh disebutna menurut kajian para guru urang sadayana, para ulama urang sadayana, eta teh yakni matahari yang ketiga. Masya Allah. Rohai terus saja na ya mamang jenazah gitu matahari pertama na tiada lain dan tiada bukan anu aina ku urang dirayakeun ialah junjunan urang sadayana, panutan urang sadayana saalam dunia, nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi teh panginten ku urang disebutkeun dina marhabat ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru aboli anta misbahus Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tuan laksana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah yang mulia pemilik segala cahaya. Nah eta hartos daripada pangalam kertikeun Kangjeng Rasul anu diciptakeun ku Imam Busairi eta kitab Al-Barjandi kertikeun ngalam junjunan urang sadayana. Jadi junjunan urang sadayana anu ayeuna ku urang dirayakeun yakni kelahiranana nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh matahari anu pertama para hadirin. Terus matahari anu kadua tiada lain dan tiada bukan guru-guru urang sadayana, kiai urang sadayana, ulama urang sadayana. Kumaha cenah muji sanad guruna atuh ti Kangjeng Rasul turun ka para sahabat terus ka ulama salafus saleh waliullah terus tadong ka kiai guru urang sadayana ya. Matakan ulah dilalawara guru urang mah. Bener tak? Doakeun ku urang sing panjang umurna amin. Nah eta matahari nu kadua. Nah di kiaina di guru urang sadayana ngagaduhan santri atawa budak urang kalih ibu nitipkeun ka eta guru teh diajaran. Nah eta matahari yang ketiga nu mantap disebut teh santri atawa matahari yang ketiga. Nah urang doakeun sasarangan di pamugia ieu para santri sadayana baik nu pamenggeutna ima awewena sing dipasian ka istiqomah tina thalabul ilmina amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya keneh can ke dihormatan ku kaula. Hah? Tosnya sadayana nya. Alhamdulillah. Saterasna saparantosna sinti bados oge urang sadayana hayu urang ngalajengkeun manjatkeun rasa puja adat anu maha kawasa yakni Allah anu maha sifat murbawi sesa, dan begitu pula rasa puji anu sajati kasanggakeun ka Rabbul Izzati yakni Allah anu maha sifat suci, dan begitu pula rasa syukur tina kalbu urang masing-masing pamugia selalu kapihatur kanu maha luhur yakni ka Allah anu maha sifat Ghafur anu mana nu tos maparinan ka urang sadayana mangribu-ribu kanikmatan mang pirang-pirang kanikmatan diantawisna nikmat anu kacida pisan agungna nu pertama tiada lainnya tenang nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berikutna nikmat iman sinarang Islam oge nikmat sehat jasmani dan begitu pula rohani, sehingga urang sadayana biasa riung mungpulung bengkok ngaronyok hempak merbayak tina ieu mahfalah mubarakah dalam pandangan Allah azza wa jalla dina raraga atau acara memperingati kelahiran junjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Urang ngadoa di sasarengan pamugia ieu teh perkumpulan urang sadayana ngajadikeun hiji wasilah atawa cukang lantaran dihampura dosa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala amin.
sehingga urang sadayana kenging ridho tinu ngajadi pangeran urang saranyatana Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, selawat kali salamna pamugia selalu tercurah secara dawam kepaduka alam wasdana habibana wa syafi'ana wa maulana kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teka kantun ka para keluargina, oke ka para sahabat-sahabatna, baik itu sahabat Ansarin dan begitu pula sahabat Muhajirin. Dan tak lupa katut ka urang sadayana anu sebagai umatna anu cicing dina ieu akhir zaman, akan tetapi urang sadayana selalu antusias ngagungkeun tahun ka tahun, tiap tahun nyatana ngarayakeun tina pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad anu pamugia urang sadayana diakui umat kumantena ila yaumil jaza, sehingga urang sadayana nampi tegas nama narima kana syafaatul uzma timantena kin jaga anu mana sehingga urang sadayana dikembalikan atawa riung mungpulung sasarangan deui dina surgana Allah babarengan sareng Kangjeng Rasul urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus ya Ibu Pak, terus Pak. Terusnya orang dikeurieuh bae. Mun satana sim pribados cumarios kapayunakeun sim pribados tidak pangapunten ieu ka para kasepuhan sadayana, khusus para guru, para kiai, para ulama. Oge umumna ka para sadayana. Da sim pribados ieu teh dongkapna ka dieu lain tah rek mapatahan ngajadi bebek lain, rek magan hiber nu ngajadi manuk lain. Ieu mah teh etang-etang idokal surur bae jeung para dulur anu aya di dieu. Alhamdulillah. Karena sebagian padolil amal teh nyaeta idokal surur. Naon kitu idokal surur teh cek bahasa urang nama ngasupkeun kabungahan atawa merek kabungahan. Duangki misalkan ieu lemburna tadi pasir luhur. Nah, orang pasir luhur misalkan mere senyuman ka orang kadu malatik nyengir we. Nah, gitu nya. Ajupan main PDT anu beres senyumanna. Mun cenah. Si mareng mana senyuman anu diburielna kaisinan baneta. Nah eta bungapan hatena saling senyum. Nah eta ge sebagian daripada idokal surur. Ulah sese ku pagawean kitu bae kalebetkeun kana padol amal. Menang ganjaran menang. Alhamdulillah. Nah ieu sim pribadi mah eta idokal surur teh ka para jamaah sadayana insyaallah. Hadirin jamaah sadayana, dina antara salah satu rukun iman, ulah jero-jero ngajina urang ngabahas rukun iman baik. Dina salah satu rukun iman nomor kaopat nyaeta seorang mukmin, ya katakanlah urang sadayana anu hadir tina ieu patempatan khususna umumna sakabeh jelema anu aya dina alam dunia, katakanlah jelema mukmin. Eta teh wajib hukumna kudu iman ka sakabeh Rasul Allah jeung Nabi Allah. Ulah kos doang kafir Yahudi jeung kafir Nasrani. Kumaha kitu kafir Yahudi jeung kafir Nasrani mah? Dina Al-Qur'an teh kafir Yahudi jeung Nasrani mah kieu ngomongna. Nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Jadi cek kafir Yahudi, kami mah percayana ka Rasul kami wungkul. Adapun ka Rasul anu saenggeusna mah teu percaya, ya katakanlah teu iman. Nah, jadi Yahudi percaya iman ka nabina wungkul sah nabina nyatana pimpinanna teh Kangjeng Nabi Musa alaihis. Berikut kitabna kitab Taurat. Akan tetapi cek si kafir Yahudi teh kami mah henteu iman saparantosna dongkap Nabi Isa alaihi salam bareng nyana kitab Injil, terus dongkap junjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng nyana Al-Qur'an, teu iman manehna mah para hadirin. Begitu pula Nasrani kafir sarua kami ge percaya atawa iman karena bisa unggul berikut kitabna, akan tetapi pas dongkap datang Kangjeng Rasul bareng nyandak Al-Qur'an henteu iman manehna mah. Nah, akan tetapi keur pikeun urang sadaya nama ulah sapotong-sapotong iman ka para nabi Allah jeung Rasul Allah. Pandina Al-Qur'an tadi bejakeun Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu.
gitu Bu. Amanar Rasul bima unsila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Jigana teh TLS aku korin tadinya. Nun meureun peda eta mah gaduh elmuna meureunnya dina laguna teh meureun aya jiharkana, aya sikahna, terus aya rosna, ting saja bina teh eta. Mun kula mah modal pas-pasan unggul sakieu bisa nya. Mun tadi teh dina pembaca Al-Qur'an yakni kori urang tadi teh berikut anu ngajawaban kula pada Allah sadayana ge diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pancek santri teh anu mana bila mana kersahabai jelmana anu macakeun ayat Al-Qur'an dengan begitu sangat merdu sama bener-bener berduna gitu dijawaban ku urang ku sahabai eta mah kula pada Allah eta teh gede menang barokahna. Alhamdulillah. Ari nu ngaran barokah kitu naon nya eta nambah-nambah kabagusan. Terus hartosna nambah-nambah kabagusan teh naon? Jadi kieu hartosna teh maksud nu nambah-nambah kabagusan teh ibu bapak nu tadina urang tah sok hese hayang miru berjamaah ge sakumaha daekna kumaha angin gitu nya akan tetapi urang ku sering-sering mah ngecapkeun kalimah Allah ya katakanlah dzikir ngaranna. Nah eta teh urang sebagian daripada menang barokah anu artina barokah teh menang kabagusan nambah-nambah kabagusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sawang suaminya sim kompak. Amanar Rasul bima unsila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perhatikan kurang sadayana para dulur, para bapak, para ibu dina ieu ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Jadi tidak ada data buktina sama sekali gerpikeun urang sadayana selaku jelema mukmin nyaeta rek iman rek percaya ka nabi urang wungkul tidak. Jadi ulah sampaikan urang dibeda-bedakeun para dulur dina pada naon dina pada ngimankeunana urang iman ka Kangjeng Rasul kitu keneh urang kudu iman ka nabi rasul jeung anu samemena teh ka Nabi Isa alaihi salam terus Yahya Zakaria dugikeun ka hendekna urang teh kudu iman bener teh pangkumaha dina kaikroran iman urang teh ikrarina kaimanan teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul bari monyong Bu wa rusul awas ulah rasul wa rusul ting tama anu monyong geus kitu bae dipaksakeun monyong wa rusul pancek santri teh lamun misalkan rasul eta hiji nu ngaranna mufrad ari rusul mah jamak jadi seluruhna sawan-sawan wa rusul. Nah sadayana para dulur jadi urang sadayana teh ibu bapak iman ka sadaya rusul eta ulah sakotong sakot. Abi rek nanya bo ari ibu resepna mending sakotong atau mending kabeh. Hai Pugu cek bapak-bapak cina atuh kula ge sami lain kutayang eta kabeh asupna. Jawa tua kaya geus kolot banyak ini ibaratkeun doang motor Honda 70 terus sanajan beunang diganti olina sanajan bagus olina tetep bae ngaran motor baheula ieu abrak-abrak bae geus namanya karunya kanu ngora ulah ngomongkeun eta. Nah kembali deui nah anu mana urang sadayana para hadirin tadi teh sakumaha ikrar dina pada keimanan urang sadayana bahkan dinya teh kecapan ge wa rusulihi jamak seluruh rasul. Tah ayeuna rek ngaros ka ibu-ibu bae Bu ibu ari jumlah rasul sadayana aya baraha
25. Benar 25 teh anu wajib kurang anu kedah diketahui. Jumlah rasul teh pamit telepat, jumlah keseluruhan teh nyaeta ayat 350 cenah. Oh bener Bu, HDP ngajoben teh naon? Ayat 315 eta jumlah rasul. Adapun jumlah nabi keseluruhan ayat sabaraha Ibu? Pan abi nanya ibu-ibu merajin pengajian apa? Benar tak? Dari mana eta? Diri itu bari jalur pengawasan ibu-ibu pangramena bae. Pangramena panghaliuna atuh kumaha tah haliuna mainna? Kiaina keur nyurah mainna kieu nyurah. Terus aya bepan ibu-ibu mah batur mengaji jojong apa terus aya nanti aya nu medis bae dipikir jojong bae mainna. Nah si makin harus dia seluruh nabi jumlahna aya bara Ibu sadayana aya 124.000 ngan anu wajib ku urang kedah diketahui nyaeta aya 25 nabi. Apal teh Ibu? Apal gak? Coba sebutan hiji nabi, 2 nabi, 3 Idris, hiji nabi Adam, 2 nabi Idris, 3 nabi Nuh, 4 nabi, 5 nabi. Soalnya mulai ngelulusan bae Bu Pak. Coba orang sasarangannya. Hiji nabi Adam, 2 nabi Idris, 3 nabi Nuh, 4 nabi Hud, 5 nabi Soleh, 6 nabi Ibrahim, 7 nabi Lut, 8 nabi Salapan nabi Ishak, 10 nabi Yakub, 11 nabi Yusuf, 12 nabi Ayub, 13 nabi Syuaib, 14 nabi Harun, 15 nabi Musa, 16 nabi Ilyas, 17 nabi Dzulkifli, 18 nabi Daud, 18 nabi Sulaiman, 20 nabi Ilyas, 2 nabi Yunus, 2 nabi Zaka, 2 nabi Yahya, 4 nabi Isa, 5 nabi Muhammad sallallahu alaihi rame katungtung nah hari ibu-ibu diajak bareng cici tuh doang bapak-bapak uji diajan. Nah eta apalkan ya apal deh Bu, apalkan tiap tahun orang mudan gampang tadi teh itu nah eta biar wajib kurang diuninga dikanyahokeun yakni jumlah nabi teh aya 124.000 nabi rasul 215 jeung anu wajib kurang diketahui nyaeta aya 25 nabi tah eta urang kudu diimankeun sadayana kedah percaya bahwa ning nabi anu wajib kurang diketahui aya 25 gampang nyahokeun dina salah sahiji mukjizat hiji-hijina mah gampang apapun eta nabi heula gampang sejarah ieu sejarah itu naon. Nah urang kembalikeun ieu sesuai tema maulid urang kupas sakedik dina pada hikmah maulid diantarana urang buka sejarah mukjizat Kangjeng Rasul urang sadayana. Bu terus tahu lah ya urang dikeureuh bae bunya keureuh bae kege atuh geus capek mah eureun. Bu ibu-ibu di mana paling semangat Bapak benar tak? Terus menang berangkat na ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu menantes mendapat sebalik ya.
Didi tuh eta Didi ngomong tas teuing cenah atuh cenah ari tadi teh aja setahun sekali wajar mangga cenah naon ibu-ibu pan ieu semangat terpikeun urang sadayana bapak-bapak digawe eta teh semangat karena aya ibu terus anu digawe tukang bas semangat masang batana melesterna eta teh semangat karena aya ibu bahkan cek santri teh mah dinadomkeun berangkat isuk balik sore eta bapak-bapak anu semangat digawena baik ke tukang basna atawa anu macul di sawahna eta teh semangat kerpikeun ngabelaan seorang ibu. Nah semangat bae ibu mah di mana ge panguasana ge paling rame alhamdulillah. Nah orang kembali kurang sesuai tema lekin ya foto saya isin aman di dia aya nami lakobana ge M3 nya we bo kartu perdana Indosat cek kiri teh mah teu kemudian berbiaran ke M3 nya di dia supaya aya sinyal emang di dia ada sinyal gitu ya bo aya make voucher mun aya kayaknya cek kiri kitu cenah nanti diaran ke M3 supaya aya sinyal atau pamugia kitunya santos sambureus aya sinyal teu kudu make voucher teu kudu hese supaya urang bisa mantap berhubungan jeung dulur-dulur anu jauh amin ya Allah ya Rabbal tarusan biniam kamari cerita nasib pribados misi acara di Cikurur air itu mah lain di M3 naon disebut mah kidopong lakoban eta teh aran pangale ari kidopong aran pangale ti guru sim pribados tama jujur jadi keur dikobong eta sim pribados di aranan dopong aju beureun kabeh teh nyampe ka ditu lah lain hayang pula lain eta manggesak mah panitia biasa ulah di juri be ulah atuh lamun misalkan di juri anu hadir juri gabe bener teh kan tadi teh ya cek santri eta dina pada nu ngaran-ngaran teh nama-nama urang eta menurut dina bet alfiahna dibejakeun yakni isim alam jadinya aya bet nomor 3 dina pada babul alam teh ngabejakeun anu mana isim alam eta kabagi 3 bagian bejakeun lah ibu orang ngupas gila ya ngaran-ngaran urang nu pertama aya ismun karim anu kadua aya ismun kuniyah jeung anu katilu nyaeta ismun laqab anu pertama ismun karim tah sang model urang pas brojol ke alam dunia misalkan putra ibu bapak lahir teh ngaranna eta anak ibu menang 7 poe diberean nah eta disebut ismun karim eta kalau misalkan kurang kita diganti sampai ke katiluang sulan eta aran pertama anu pas nalika disebutkan dina waktu perhisaban amalia urang teh di absen eta disebutkan ismun karim teh nomor pertama nu kadua nya eta aya ismun kuniyah cek santri teh ari ismun kuniyah eta aya hubunganna jeung orang tua misalkan beureun di aranana ku eta Mang Hasanuddin meureun bapana eta Hasan gitu, nah eta ismun kuniyah jeung anu katilu ismun laqab aran pangale dong ieu beureunan ieu DM3 atau kayak kamar dicukur kidopong dong eta pan Hasan pan aran laqabana Jacong bener teh Irfan sebutna Ipong bener teh Ibrahim garana Brampan geus aya di ditu napan dina kajian ku santri ku guru urang sadaya dibejakeun. Nah pamugi atuh ieu teh bener-bener cek eta ngajari doa supaya sinya dilemur di dia. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kembali di urang kana hikmah maulid. Nah urang kupas heula sejarah-sejarah daripada sebagian mukjizat Kangjeng Rasul para hadirin. Dina hiji waktos anu mana paman Kangjeng Rasul nyatana Abu Jahal jeung Abu Lahab teh ngirim surat kasaha yakni ka sebagian raja gede anu ayeuna di negara Syria Syam nyatana nu aranna teh Hubeb bin Malik nah ieu terrek nyarioskeun mukjizat Kangjeng Rasul sangkan urang sadaya hikmahna lebih kuat deui dina pada keimanan urang sadayana kapayunakeun supaya urang lebih getoli dina pada melaksanakan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kembali deui dina hiji waktos anu mana Kangjeng Rasul nyebarkeun agama Islam melalui dakwatul Islamiyah atau pangaosan ka kaum-kaum Quraisy Mekah karena tadi teh ngaran hidayah mah teu sakabeh jelema dibasik dibere dulur. Jadi Allah Subhanahu wa taala
mere hidayah eta dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu sakabeh jelema anu aya dina ieu alam dunya meunang kana eta hidayah, bener teu? Buktina ulah ka urang jelema biasa, Kangjeng Rasul, para nabi ngagaduhan putra, akan tetapi keiman teu dibere hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Contohna samodel anak Nabi Nuh, Kan'an. Teu iman ka Allah pannya, teu dibere hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga pamaina matu paena teh kayana kafir bae. Anak Nabi Nuh sakitu sagede anak nabi. Terus cenah Rasul ngagaduhan paman bapa untuk kolot pan aya. Nabi Ibrahim bapana kan sami teu iman. Henteu meunang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu aranna si ajar teh. Anu eta ajar teh pagawean keur hirupna tukang nyeunan patekong para dulur. Keur pikeun sesembahan kaum-kaum kafir teh. Rumata kurang syukur alhamdulillah tacan pernah patepang langsung jeung Kangjeng Rasul, bahkan jarah ka tanah suci Mekah can pernah, akan tetapi urang sadayana mah kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pan urang tadi teh anak nabi lain, anak yai lain, anak wali, anak jelema lain. Awas coba itu saya ngomong anak lain anak jelema tempo bu saya buntutan. Orang bersyukur alhamdulillah lah dipasian hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, keimanan ditambah-tambah sehingga orang senantiasa kembali riung mupulung dina raraga ieu lah, yakni nguatkeun keimanan melalui memperingati kelahiran junjungan orang sadaya teh Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali deui urang dina pada eta hiji waktu karena si Abu Jahal, Abu Lahab teresekeun ka eta, yakni dulurna teh Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad dina kalakuan teh. Nah eta ngirim surat ka Ubay bin Malik teh. Kumaha eusi suratna meureun kieu? Teu make uluk salam suratna teh. Di luhurna teh buah jeruk, buah delima, tulisan buruk harap diterima. Oh, make pantun sagala meureun. Nah dina eusi suratna kieu secara simpelna cek Abu Jahal jeung Abu Lahab anu geus musyawarah mun cek basa urang teh mah, wahai Raja Ubay bin Malik, bahwasana di lembur kami, di daerah kami, di bangsa Quraisy Mekah di dieu aya jelema anu penyihir gede, pembohong gede anu ngajak ka kami supaya ninggalkeun sesembahan mana puja jeung lata, ya katakanlah ibadah paranti mainna teh berpikeun berpaling ibadah ka pangeran anu tanpa bisa dilihat oleh mata, ya katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Nah dina eta isi surat nanti pas nalika dibaca ku si Ubay bin Malik raja kafir Yahudi, tah geus siapkeun pasukan 12 anu paling gagah bari jeung berani. Secara singkat langsung berangkat eta para pasukan berikut Ubay bin Malik ngadatangan kana eta pangulemna si Abu Jahal jeung Abu Lahab teh. Nah pas nalika datang kana patempatan eta mainan nanya heula, apakah dina ieu para dulur muncak basa urang nama di kaum Quraisy Mekah ieu, apakah aya ta anu masih satu kabilah muncak basa urang masih satu keluarga jeung ieu nu ngaran Muhammad teh? Cek Abu Jahal, saya sendiri ya raja. Oh anjeun anu masih sakeluarga pan eta sedang korang Abu Jahal teh paman Kangjeng Rasul, akan tetapi main apa teu iman sampai ke kapaeh teh. Oh ari kitu mah cek Ubay bin Malik teh coba bejakeun profil kahirupan maina keur masa leutikna. Nah dibejakeun ku eta Abu Jahal teh, duh cenah raja Kangjeng Rasul teh si Muhammad teh bahasana kitu pan geuleutik nama jelema sopan santun nurut, akan tetapi pas meranjak dewasa ya katakanlah umur 40 tahun pas diangkat Rasul ku Allah Subhanahu wa taala, manehna teh ngancurkeun sesembahan kami, patung-patung kami dihancurkeun ku manehna, bahkan manehna teh ngajak ka kami supaya ibadah ka pangeran anu tanpa bisa dilihat oleh dua bola mata. Nah eta ucapan Abu Jahal, oh ari kitu mah coba datangkeun tadi bisa tante siap raja. Nah itu nyarioskeun mukjizat Kangjeng Rasul. Nah dina waktu harita Kangjeng Rasul ginding dandan datang kana eta patempatan
cek si Hubeb bin Malik teh ya Hubeb bin Malik teh gagah teh hewa ka Kangjeng Rasul biasa bae mainan dengan senang hati parikeun dengan baik hati gitu ngabalas nanya henteu kitu henteu marah bahwasana nyambut Kangjeng Rasul teh eta cek Hubeb bin Malik dina hatena pancaran cahayana teh sangat luar biasa. Cek Hubeb bin Malik teh imah bener jigana teh nabi akhir zaman rasul akhir zaman geus aya piling ka dinya Hubeb bin Malik teh para hadirin gagah Kangjeng Rasul teh kagagahan Kangjeng Rasul mah para dulur hebatna Kangjeng Rasul mah para dulur teu dijieun-jieun langsung pemberian Allah Subhanahu moncor pancahaya sakumaha anu kurang sok diaoskeun dina marhabat teh asyraqal badru nafatafas minhul buduru misla husnik maro'aina qattu ya wajahas Ri Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah eta pangalet di ulama besar anu mengarang kitab Al-Barjanji asyraqal badru alaina fahtafas minuhul buduru mislahu husnik maro'aina qatu ya wajhas sururi terang benderang cahaya Kangjeng Rasul teh para dulur menyinari sadaya umat manusia bahkan urang sadayana seluruh makhluk anu aya dina ieu alam dunia eta teh didamel tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Nah singkat cerita pas nalika Kangjeng Rasul berhadapan langsung jeung eta raja gede yakni raja kafir Yahudi Hubeb bin Malik ya cek Hubeb bin Malik anjeun bener Muhammad arana mohon ya raja terus anjeun teh bener tah seorang nabi seorang rasul mohon raja lamun tah misalkan anjeun cek Hubeb bin Malik ya ngaku seorang nabi ngaku seorang rasul karena nu ngaran nabi jeung rasul teh la budda minal mukjizat bisa teu bisa pasti sadaya rasul jeung nabi eta ngagaduhan mukjizat tah terus cek Hubeb bin Malik teh coba mukjizat naon anu dibogaan ku anjeun Muhammad ulah teh hayang perlu pembuktian dina ieu waktu ayeuna insyaallah Tuhan cek Kangjeng Rasul teh cek Hubeb bin Malik teh ulah teh bawa kahayang pembuktian di anjeun Muhammad nu pertama teh cek Hubeb bin Malik teh ulah teh nu mana ieu waktuna beurang tadina eta sejarahna teh dina riwayatna ieu waktu beurang hayang supaya dijadikeun peuting nah nu tadina ieu ayana matahari supaya lempangkeun Muhammad bisa tante insyaallah Tuhan saur Kangjeng Rasul sanggeusna dilempangkeun ieu matahari bulan supaya datang Muhammad insyaallah Rasul aing mah teh kurang lamun misalkan saukur datang mah aing mah hayang sabari dibelah eta bulan teh supaya belah dua insyaallah di saur Kangjeng Rasul sanggeus belah supaya bisa rapat di Muhammad insyaallah di cek Kangjeng Rasul sanggeus rapat di supaya lempang di Muhammad mutarina penting supaya jadi kurang di matahari datangkeun deui Muhammad bapa nira eta kahayang atuh amprekan makhluk Allah Rasul Allah ciptaan Allah matahari makhluk Allah anu sangat luar biasa pancarana ge anu mana lir ibarat Kangjeng Rasul teh ibarat matahari Nabi Yusuf ganteng gagah akan tetapi lebih ganteng keneh Kangjeng Nabi urang sadaya teh Kangjeng Nabi besar Muhammad Nabi Yusuf teh dilir ibaratkeun bulan purnama ari bulan purnama mah kurang katepok keneh kan ya bener teh cek raserang matahari mah coba ge ditempok urang pepeudeuyan matana benar tersanajan make kacamata ge tetep teu kuat leuh matahari nah eta Kangjeng Rasul mah kegantenganna lirik ibarat matahari masyaallah tabarakallah nah kembali deui urang kana ieu mukjizat Kangjeng Rasul teh apakah anjeun mampu Muhammad seperti itu insyaallah Tuhan nun aing mah teu cukup di dinya Muhammad aya hiji deui hayang aing mah mangga Tuhan saur Kangjeng Rasul teh
masalah naon terus anu dijieun kuari ku aing kapusing karieut bahkan aing teh tengah rarasaan bae nu aya coba ieu teh supaya cager ieu pamikiran aing jeung tebak ku dia badekeun aing teh keur ngahadapan masalah naon cek ku bebin mah teh ya oh insyaallah tuan ari kitu mah. Nah singkat cerita eta Kangjeng Rasul naik ka gunung Jabal Abi Qubais anu ayana di kota Mekkah ngan ayeuna mah tos teu aya abdi gagaduhan dongeng ti rencangan anu mana rencangan eta sok sering bolak-balik mainna tiap tahun ka tanah suci Mekkah sok gaduh rombongan teh nya umroh haji gitu orang-orang Lampung mainna pernah nyaritakeun ka kaula anu macem dina dongeng atau mukjizat Kangjeng Rasul diceritakeun gunung Jabal Abi Qubais eta ayeuna mah tos teu aya ayeuna eta diganti ku istana raja kumaha teu gagahanapan patilasan Kangjeng Rasul dijieun istana raja pas nalika Kangjeng Rasul naik kana eta gunung Jabal Abi Qubais para dulur turun malaikat Jibril Mikail Israel Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan